Urang murid bulu kan lamun kos gitu. Satu sisi orang butuh balanja ka Indomart, satu sisi orang di jerona kos gitu. Baheula mah aja pabrik-pabrik ya ikat, ya engsel, ya anu eta teh pan geus kanyahokeun. Di jerona teh ya aya dana untuk kristenisasi. Nu digawena urang Islam. Jadi kumaha deui atuh, memang kos gitulah perputaran perekonomian jeung perpolitikan. Perang tekan butuh biaya. Israel ngebom Palestina butuh biaya. Sabaraha hiji bom. Biayana meuli bom ti mana? Tah eta teh anu ngabiayaan urang. Ketika orang belanja di Lipo kan eta teh boga Bill Clinton. Didinyalah dana dicokot per benda sabaraha persen dibawalah ke Amerika pakai ngabiayaan Israel. Nu dibunuhna Islam Palestina nu ngabiayaan anak urang. Kamana-mana kuari per satu benda aya jatah lah. Jang 2 hiji kristenisasi pembuatan gereja di Indonesia. Nomor kedua di samping pabrik-pabrik eta Indomart. Nomor kedua dana tersebut dikirimlah ke Amerika untuk membiayai Palestina, untuk biayai Israel. Pantak kuari anu paling ditinjau anu teu pula pilu. Sanu teu pula pilu. Rupa-rupa jelema aya nu rindu jasa kebelamat, cenah ieu ka ngaji kebelamat, ka ngaji rindu jasanya da aya ngaji. Sebab geus teu boga pagaweanna naon nya. Tani eueuh lahan ka pabrik geus teu ditarima kolot teuing. Dagang geus eueuh modal teu jeung tanaga. Lah sakena maningan ngaji rata-rata nu geus teu boga pagawean nanyakeun ngaji. Bagus teh geus sakitu ge geus hebat sakitu ge. Aya nu ngomong pan haju ngaji deui bae. Macam-macam asara kakara kamari cenah urang geus ngaji deui. Rupa-rupa. Nah ieu mah nu kumaha ge geus sabodo masing-masing, nu penting urang ngamimitian ngemplongkeun hate sabada urang puasa. Kemudian taraweh macem-macem di jero bulan puasa dongeng aya nu tamat Quran 10 kali sabulan, aya nu 7, aya nu 5, aya nu 3 geus hebat kabeh, aya nu alhamdulillah cenah kula mangan sakali bagus, aya nu ngan dibulak-balik bae da Quran dibacaan teu tamat teu malah neundeun ge kuari di mana boa. Aya deresage masih neuleuh Quran keneh ngabulak-balik Quran teu pati nonton TV. Tapi beritanya nyaho bae. Berarti nonton atuh kitu mah. Kabeneran dina poe Minggu ieu urang bertepatan jeung hari kemerdekaan non gitu ngaranna. Demokrasi 45 Agustus. Jadi poe ieu urang rayakeun sesuai jeung kacinta urang, karesep urang jeung kitu kaburuna urang. Aya nu di istana poe ieu teh, aya nu di lapangan bae, aya nu di kecamatan, aya nu di desa sarua mengenang kemerdekaan Republik Indonesia. Hasil berjuang para pejuang baheula anu dibunuh ditembak karena murtil memperjuangkeun bangsa jeung nagara. Gitulah pejuang-pejuang nu gugur di medan laga. Luar biasa nyana demi anak incuna supaya merdeka. Dikenang ku urang diproklamirkeun pada tahun 17 Agustus 45 sangsaka merah putih naik ka luhur ku ari ge sarua urang mah ngarayakeunana melalui doa. Urang ngadoa mudah-mudahan kolot urang sesepuh urang nu memperjuangkeun bangsa jeung nagara nu gugur harita dihampura sakabeh. Itu kene urang ngadoa mudah-mudahan nagara urang anu geus merdeka
nuku urang geus dieusian kemerdekaan nasa lila setengah abad leuwih. Mudah-mudahan saralamet kabehan nu ngeusina jalalujur, nu ngeusina araradil, nu ngeusina bener-bener jang kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, nu ngabutuhkeun soal naon bae di jero negara Indonesia, ngabutuhkeun pengurus. Mudah-mudahan ngurusanana bener-bener lillahi ta'ala, teu kudu make embel-embel duit, teu kudu make embel-embel sogok, teu kudu make embel-embel pamere, bener-bener niatna lillahi. Ngan tah ngomong ngan. Ya kan coba buktina. Nu lillahi ta'ala ngurusan rakyat mana coba beungeut na jeung irungna hayang neuleuh. Aya ngan gula can manggih. Tapi nu jelas mah aya bae. Mudah-mudahan nu jujur supaya tambah jujur, nu adil supaya tambah adil, nu encan jujur jeung can adil supaya jujur jeung adil. Sehingga urang anu nyicingan nagara ngarasa tentrem, ngarasa tenang, ngarasa senang. Bejana bensin ge geus eueuh ku hari. Tuh kan mulai kan. Alhamdulillahirabbil asal ganti bae kepala negara beres bae, baju beda bae. Eta kekarak hiji. Kedua menjadi perubahan nilai duit, nilai uang. Mereka tilu sistem perekonomian. Tapi per detik ieu urang can boga calon presiden. Muasi kereh di urusan jang mimpin urang pangodokan, urang ketos ya, urang lembur can aya nu muncul. Wallahu alam kadituna kumaha. Mantak kurang tetep ngadoa bae. Embusan-embusan geus aya, embusan-embusan. Mawa ka dibejakeun. Mawa ka dibejakeun lantaran aya kekhawatiran. Lain lalagaan ieu mah. Meureun sepanjang Indonesia mencalon-calonkeun presiden kakarak ieu nu alot. Karak ayeuna ka tembong kabeneran jeung kabohonganana, kanyahoan ku urang kanakalanana, jeung kitu kanyahoan segala rupana. Nah ieu sagedeung deui bakal urang boga presiden anyar. Saha cenah kieu dirahasiakeun gane. Tenang we lananan. Urang mah pokona mah nu tatadina dagang atuh dagang deui, nu tatadina tani atuh tani deui, tatadina maling atuh maling deui. Biasa bae. Babalik ka pagawean urang masing-masing. Deuk saha bae nu jadi presiden. Entengna ngomong mah kitu, tapi ku urang bakal karasa. Sebab di negara mah kumaha presidenna, kumaha nu nyekel negara, sebab eta nu nyekel kendali supirna. Zaman Soeharto kitulah karasa ku urang. Begitu ganti zaman Gus Dur karasa cep bae tararis. Zaman Megawati panas deui. Ieu nyaho tiis jauh panas kahareup. Wallahu a'lam. Tah ieu urang menghadapi berbagai-bagai di negara urang. Dedengean anu pohara urang mah di urang nya puasa taraweh dahar tambah biasa 2 kali lantaran puasa jadi 4 kali persiapan jang isukna nya buka nya tas taraweh aju penting setik dahar deui sahur deui dahar deui 4 kali mentak
memeh puasa ditimbang awak aya 60 kilo barang mantas puasa 95 kilo sama aja diakur jeung Mike Tyson ge diadukeun lintuh jadi kudu nama hasil puasa teh nguruan tadi 60 jadi 40 eta puasa bener tadi 70 minimal jadi 60 tak eta puasa beneran tapi aya di Pasir Gadung aya keur memeh puasa 75 barang tas puasa kuari 35 ngan di rumah sakit kuari diimpus kene geus urang mah bersyukur mudah-mudahan puasa urang diterima taraweh urang diterima seluruh peribadahan urang ka sedekah-sedekahna diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bu dedeh di negara batur mah geus Mesir, geus Syria, tambah di Palestina. Beri berita-berita anu datang ka urang mah ditayangkeunana hanya sepihak lantaran nu boga sumber berita na Yahudi. Berita-berita anu arah asli datang ka urang berita Mesir teu asli, berita Syria teu asli, berita Palestina teu asli. Hese ayangna ngan berita nu asli. Kumaha nu sabenerna kajadian di Palestina asli urang teu nyaho. Lantaran sumber beritana urang ti sepihak ti Yahudi nu boga kitu satelitna gara-gara di urang dijual satelitna mantak teu nyaho berita nu asli. Berita Mesir kos kitu teu puguh kumaha juntrunganana, Syria teu nyaho juntrunganana kitu keneh, Palestina teu nyaho juntrunganana lantaran di Indonesia eueuh nu ditunggu berita keaslianana. Di dieulah karasa eueuhna Gus Dur. Baheula masalah kejadian bae. Kurang di Arab-Arab iraha ya Gus Dur muncul. Asalnya na ngomong bae cair nyaho aslina eueuh nyana urang bener-bener kehilangan saha nu ditunggu berita keaslianana kuari saha nu ditungguan kuari berita aslina eueuh urang nungguan NU milai NU na nungguan Muhammadiyah takabur nungguan ti parpol kos kaditu boro-boro nyana nyaritakeun keaslian berita luar negeri ngatur posisinya nage aing di mana riweuh disahayu kuari ilmuwan mana nu ku urang didengekeun ceritana nu asli nu urang percaya di organisasi mana ti ilmuwan mana urang ngadengekeun di Indonesia mantak atuh geus bae pa bisa-bisa berita teh kuari panyaho-nyaho panteu nyaho jadi ti urang jeung urang we ngobrol teh media geus disundatan berita teh 20% dia buah aya buah benerna 80% kabur lipisi atuh kitu keneh jelema nu ngarobrolna teu bisa dipercaya. Haji urang ieu kasaha coba bersandar jang berita hese. Ieu berita teh kumaha nu sapuguna geus kuari mah neuleuh di televisi bae kabeh kejadian Mesir, kejadian Syria, kejadian Palestina. Sedengkeun eta berita teh nu bogana Yahudi. Atuh geus urang mah dibobodo. Nu kajahoan ku urang mah atuh kematian Palestina diberondong dibom sekian ratus sekian ribu berita Yahudi na nu paeh sabaraha teu nyaho urang apa nu paeh hiji-hiji acan mah nya perang nu paeh perang mah kajen nguku bage meureun 10 hiji mah aya bae tapi berita sugan Yahudi ngagoler kabeh beritana Palestina bae nu malalodar nu pararae Yahudi nu paeh hiji-hiji acan perang Irak nu parae teh orang Irak bae ai multi mana nu paeh hiji-hiji acan masa perang nu paeh di urang ge gelut memperjuangkeun limbah nu paeh aya eta sakitu limbah eta
iya sabilillah. Di Palestina asal paeh seri. Anakna paeh di Medan Laga. Bapak ngadoa, Masya Allah mudah-mudahan kula nyusul. Coba eta. Nu berita ka urang mana coba? Nu careurikna bae ditayangkeun teh. Padahal di Palestina begitu paeh nyana seri. Lebih duluan mereka dia langsung ke sorga. Aing macan puguh coba eta. Nyana menggeus boga tekad paeh sorga. Masya Allah karim. Eta teh sieun datang ka kuari. Diberitakeun orok-orok para raeh geus moal aya deui bakal neruskeun Palestina di mana horeng. Pemuda jeung pemudi beak dibom ka dituna geus moal aya nu ngalanjutkeun deui. Bohong. Kabohongan aku mah nu biasa natilok anakan ngadadak anakan. Nu biasa reuneu hiji eta mah aya aturan 4 sakalinya lahir ka kawasan Allah Subhanahu wa taala kumaha eta. Jih, kuari mah 2, 4 anakan teh ngajuru. Bahkan leuwih dahsyat deui di urang can kawin di anakan. Eta leuwih dahsyat di urang mah kharikul adat tah mah budak. Ngan nu di ditu mah sorga, nu di dieu mah jahanam tah mah tuh. Tuh, eta kamonesan Indonesia leuwih tibatan di Palestina. Palestina ona anakan aya bapaan. Di urang mah eueuh. Geus model da pokona Indonesia mah. Mantak Amerika resepkeun model amat cek ini. Tuh. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Nek kuari berita ISIS. Luar biasa. Datang ke Murigak Bulu urang. Ieu mah sakadar bae. ISIS eta adalah prajurit Osama bin Laden nu baheula memperjuangkeun Irak katangkep ku Amerika. Bawalah ke Amerika lantaran hebatnya sajelema ditembak teu daek paeh. Digodot teu paeh. Adu kekuatan diadukeun jeung Amerika 40 Amerika ngagoler kabeh. Hebat ya budak. Bawa ke Amerika, cuci otakna, terus setrum dicuci, dieusi lah. Lantaran kehebatan ilmuwan Amerika digodok, dicuci dalam jangka sabaraha tahun, berubahlah manehanana. Berarti kuari dieusi bahwa di otak teh kudu aya khalifah. Berarti kudu beat. Nah, sahabat nu teu beat kanyana tembak. Bunuh. Lantaran geus pol jasa kos kituna dikencarkeun. Nyeun lah organisasi Amerika teh ngaranna ISIS. Eta teh bahasa Inggris. Di urang mah lain ISIS ice ege. Jadi hampir sarua tah nulis ISIS. Tah dikaluarkeun bareat jelema nu barodo. Mulailah datang ka mujahidin. Mujahidin kita beat lantaran ieu teh endek yeun khalifah. Nyana. Loba ye endek yeun khalifah HTI, endek yeun khalifah wallahu alam, akur jeung teu nu jelas mah seperti gitulah. Maka mujahidin dititah beat teu daek, nu teu daek dibunuh harita kana ceger tembak. Masya Allah. Lompatna ka Syria, datang ka kiai titah beat lantaran ieu teh memperjuangkeun agama. Nu zarah tembak lantaran ieu ngagungkeun nu geus paeh, musyrik ka Allah bae. Ujung-ujungna engke nu toab ge dibunuh, bahkan Baitullahna dirusak lantaran kita ibadat ka Allah. Ieu jelema geus mempertuhankeun Baitullah, tembak. Geus sabaraha puluh kiai nu ditembak. Yaman ditembak, Syria kiai ditembak, di Irak ditembak. Hebatna Amerika teh kos kitu teh yeun ISIS. Atuh sababaraha mujahidin geus katembak, mungkin ratusan. Resahlah di Timur Tengah. Cuman cek ahli politik, kok dimunculkeun ketika Israel terdesak sih? Urang mah teh nyahokan berita teh ngan saukur Palestina bae anu terdesak. Ieu hakikatna aslina mah Israel teh eleh.
terdesaklah Israel, dipunculkanlah ISIS, kan model. Kos gitulah beruntun batur mah. Urang mah nata urusan perekonomian, perpolitikan. Mun ieu ieu, mun ieu kieu ieu main catur bae. Lamun ayeuna Jokowi nu menang menteri agama saha, menteri perekonomian saha, menteri geus ditata rancanganna. Lamun ayeuna Prabowo nu jadi saha nu jadi menteri saha nu jadi eta lah. Ketika akur teu akur bakal ieu ganti eta kos kitu. Batur mah strategi perang. Nah, lamun Palestina terdesak moal dimunculkeun ISIS. Ketika Palestina ngadesak Israel dimunculkeunlah ISIS. Dunia resah. Geus lain ka Palestina deui lantaran mujahid teh ditembakan. Yaman geus aya 20 kiai. Di Syria geus aya 30 leuwih kiai. Di Jepang geus aya 18 mungkin 20 kiai. Nah, datanglah berita ka urang di Indonesia geus aya 2 titik ISIS. Nu bakal ditembakanana ieulah kiai nu sok pidato. Mulai hiji pudoli. Sak pudoli ngomong cenah mal berit mal ceramah dia. Sabaraha teh. Ceramah dageun target teh pokona tahu. Ieu geus resek we tah. Resah, kiai resah. Mulai Abu Bakar Ba'asyir kok narima aya naon sih aneh. Karena kedatangan ISIS sedangkan kos kitu patut ISIS teh ditinjau dari segi membuat khalifahna. Urang satuju lantaran jangan gempur kafir, tapi lamun ditinjau bahwa ieu ISIS teh lain kafir anu dibunuhna endahan mujahid, kiai, ustad, dibrondong masyarakat nu teu dek beat paehan, mungkin geus ngarebu meureun. Resah kan urang ku ari. Tapi Allah Maha Kawasa, anehna asal manggih kafir ditembak di kunyana. Aya tentara Amerika pan babargan jeung nyana ISIS mah. Malik nyana, ieu ditembakan geus sabaraha ratus di sarua bae. Yahudi ditembak deui karena sedeugeun jalan kan gak hiji jeung Yahudi. Malik Yahudi ditembakkan, cak Amerika pan kieu amat ya. Wah, berapa ya urusan dia? Geus sarua. Islam ditembakkan, kafir ditembakkan, sedangkan nyana lamun ditembak teu teurak. Dipencit kita teurak dipencit. Ieu kuari kesulitan, maka larinya na ke Irak, digempurlah Irak ISIS na ku Amerika. Di mana bae kuari aya ISIS digempur ku Amerika, buatan Amerika, kuari nu ngagempur Amerika, sia mah. Cek Amerika teh nyieun-nyieun bae. Kita ke Amerika diembung, sedangkan senjata nu geus dikiriman ku Amerika loba jasa. Di awal ge kan geus kanyahoan ku ahli strategi mah tembak. Kiai deuleu kitu peluruna. Begitu dipeluru dia deuleu oh buatan Amerika, berarti buatan Amerika. Geus kanyahoan ti awal ge ngan di kitu dirahasiakeun. Ku ari mah geus lain rahasia deui sebab tentara Amerika na paraeh. Bingung cek Amerika kudu jadi malik ieu. Bedana cenah ieu. Ka Amerika siap ngeundeuk nembakan urang Amerika. Ulah cekeun ulah ka Amerika aing pararae. Aku ari ger digempuran ISIS. Kan Islam keneh nu anu hancur mah. Di Irak geus hancur deui berarti. Di mana aya ISIS digempur ku Amerika nu hancurna Islam deui. Nah ku ari keur meujeuna kos kararieu lah kaayaanana. Ieu ISIS pohara jasa. Cuman geus loba nu beunang katembaklah anak buah nama tinggal ieu nu aslina nu hese jasa. Di mana nyana aya ditembak, di mana aya nyana dibom. Sedengkeun nyana babarenganna jeung Islam. Nah, kuari keur eueuh di tangan di Syria eueuh, di Palestina eueuh, di Mesir eueuh. Keur kabeh ge di Baghdad ditembak, dibom eueuh. Ternyata aya di Cikupa. Mantak sehingga ada itu Cikupa sih ada. Di Citra sehingga ada besi aya bom nyasar tadi. Guys, ulah sok ulin ka Citra. Loba tukang jagong di dieu sing ade.
cerita karamean dunia seperti eta ieu secara global mah seperti kos kitu. Palestina teh terus-terusan kuari dek ngahajar Israel. Lamun carita hawa nafsu mak geus tanggung, ngan lain carita hawa nafsu, carita memperjuangkeun. Kuari geus kadesek Israel teh aya. Ndu paehna ribuan sarua bae. Sadegeun nya mah pan saeutik. Jadi kuari aya sisa-sisa ada saeutik aju salah letres deui. Salah letres tentara Yahudi teh dikiriman ku Amerika 20.000 ti Amerika datang ka ditu embung perang. Tentara Amerika salah letres deui sarua. Maha kawasa Allah. Saya urang menceritakan maha kawasa Allah dikirim ti Amerika ke Israel datang ka ditu embung perang. Ya kumaha coba ayo? Cak panglima Amerika terus dia dikirim ka ditu tita perang kunaon embung. Panglima bae cenah turun ka dieu. Kuari rembungan perang. Nu mantak embung kunaon? Lantaran kadang-kadang aya prajurit datang secara gaib. Langsung nembakan kente ditembak kabeh saparo aya ngobrol jeung disingcieuna deuk kumaha teu stresna perang sia hayo sia neraka di hareupeun sia nyana kan bingung stres lah nu aya satu kadua boga senjata anu 2 kilometer leuwih bisa nembus ieu Palestina aneh 2 kilo. Geus tenang-tenang we kieu tentara Yahudi teh dihajar ti jauh. Cep, golepak. Coba. Cek nu sejen ti pan ieu jauh amat. Ternyata diberitakeun bahwa sejarak 2 kilometer lah ieu penembakna. Ji. Enjana kekikian-kekian goler deui. Cek babaturan atuh inggu mah hayu. Stres lumpat deui. Ji, teh batak salah letres kabeh. Mantak masya Allah di ditu mah stres ge perang di urang mah stres teh ditinggalkeun ku pemajikan stres sarua bae. Waalaikumsalam. Dari mana mas? Baru cenah kula ti anu kunaon ieu ka dieu manta cai kiai kunaon pamajikan kula milu mudik cenah teu bebeja deui wah stres kuari pamajikan anak milu mudik jeung batur tanpa bebeja ka salakina bodoh teh lalaki kos kitu mah. Pamajikan milu mudik jeung nu sejen kawin 3 sakaligus. Yo, kleran teh mah budak. Lo ayo jejerkeun. Pamajikan datang teh si bade sia? Milu mudik jeung sa nya tah aing 3 geus kawin deui tah.